Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul anu teu disebut fa'ilna. Wa huwa sareng ari maf'ul nu teu disebut fa'ilna al ismu eta isim al marfu'u anu diropakeun alladzi lam yuzkar anu teu disebut naon fa'iluhu fa'ilna. Fa'in kana maka lamun bukti naon al fi'lu fi'ilna madian eta fi'il madi dumma maka didomahkeun non awaluhu huruf pertamana wa kusiro sareng dikasrohkeun naon ma qabla akhirihi huruf atanai perkara nu samemeh akhirna. Ayeuna maf'ul anu teu disebut fa'ilna atanapi biasa sok disebut naibul fa'il. Naibul fa'il artina nu ngawakilannya fa'il. Al ismul marfu'u alladzi lam yuzkar fa'iluhu. Isim anu diropakeun anu teu disebut fa'ilna. Ketentuanana tayeu dina fi'il kudu dirobah. Fa in kana fi'lu madian dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Jadi lamun fi'ilna fi'il madi didomahkeun huruf pertamana wa kusiro ma qabla akhirihi dikasrohkeun huruf memeh tungtungna. Eta fi'il naon? Fi'il madi sing emut tah. Ari fi'il mudhari mah didomahkeun awalna dipathahkeun memeh tungtungna. Tuh. Misalna dina fi'il madi heula nya, fi'il madi. Doroba. Nah, doroba. Didomahkeun awalna jadi du. Nah, do jadi du. Dikasrohkeun memeh tungtungna ri. Jadi duriba. Nah, beda arti lamun digitukeun teh. Lamun doroba mah neungeul, duriba mah diteungeul. Tuh. Kataba kutiba. Kataba jadi kutiba. Kataba mah nulis, kutiba mah dinaon? Ditulis. Akala. Nah, akala. Lamun di coba jadi kumaha? Ukila. Akala mah naon? Dahar. Ukila mah didahar. Tuh. Akroma jadi ukrima. Nah, akroma mah ngamulyakeun, ukrima mah dimulyakeun. Parroha jadi purriha. Parroha mah ngabungahkeun, purriha dibungahkeun. Tuh. Nah gitunya lamun dina fi'il naon tah? Lamun fi'il madi. Tayna lamun fi'il mudhari. Nah, sarua awalna mah didomahkeun ngan memeh tungtungna dipathahkeun ieu mah. Dipatahkeun memeh tungtungna. Dina doroba naon etanna? Mudhari'na.
Yadribu. Nah, yadribu awalnya didomahkeun jadi yud ro. Nah, yadribu jadi yud. Nah, dipatahkeun nama tungtungna naon? Ro. Jadi yud robu. Yukrimu jadi yukromu. Tak itu lamun dina naibul fa'il mah fi'ilna teh kudu dirobah heula. Lamun fi'il mah didomahkeun huruf awalna dikasrokeun huruf meme ayeuna. Fi'il mudhari didomahkeun huruf awalna dipathahkeun memeh tungtungna. Wa huwa sareng ari maf'ul teu disebut fa'ilna ala qismaini eta kabagi kana dua bagian. Zahirin tegasna naib fa'il zahir wa mudmarin sareng domir. Fadzahiru maka ari naib fa'il zahir nahu qaulika eta saumpama ucapan anjeun duriba zaidun. Duriba geus diteungeuh sa zaidun zaid. Wa yudrabu zaidun sareng yudrabu zaidun. Yudrabu ukur tawa bakal diteungeuh sa zaidun zaid. Wa ukrima amrun sareng ukrima amrun. Ukrima geus dihormati saha amrun amr. Wa yukramu amrun sareng yukramu amrun. Yukramu ukur atawa bakal dihormati saha amrun amr. Wal mudmaru sareng ari naib fa'il mudmar nahu qaulika eta saumpama ucapan anjeun duribatu wa duribna wa duribata wa duribati wa duribatuma wa duribatum wa duribatunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribana. Ayeuna ngalajengkeun tina maf'ul anu teu disebut fa'ilna atanapi sok disebut naib fa'il. Baik fa'il atanapi naib fa'il sok disebat jumlah fi'liyah. Tanaib fa'il wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Aya dua bagian. Kahiji zahir, kadua domir. Ai zahir manemrak jelas katinggalinya. Lapad naibul fa'il nate. Ai domir mah tersembunyi. Fadzahiru nahu qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Naib fa'il zahir mah seperti ucapan anjeun cenah duriba zaidun wa yudrabu zaidun. Geus diteungeuh zaid bakal diteungeuh zaid. Pandina eta lapad dina eta contoh teu disebutna fa'il nanya. Geus diteungeuh zaid saha nu neungeulna pan teu disebut nu neungeulna mah. Ta asalna mah lamun diasalkeun ieu mah nya, lamun diasalkeun. Darabatu zaidan. Darabtu zaidan kaula geus neungeul
ka Zaid. Tadorobtu kan masih kena ya paenya tatunya. Nah, tuluy di majhulkeun jadi duriba. Nah, Zaidan sabab jadi naib fa'il lain nama diropakeun jadi duriba Zaidun. Nya kitu deui tadribul ummu Zaidan. Tadribul ummu Zaidan. Geus neungeul ibu ka Zaid. Jadi fa'il kana ummunya Zaidan maf'ul bih. Talamun ayeuna arek dijieun naib fa'il Zaid teh berarti jadi tudrobu atau yudrobu? Yudrobu Zaidun. Yudrobu Zaidun. Geuning jadi yudrobu henteu tudrobu. Nah, dina peraturan ieu sami sareng dina fa'il. Dina fa'il dhahir kan sanajan naonana? Sanajan fa'ilna dina dhahir ieu. Sanajan dina fa'ilna cenah ge mufrad tasniyah jama' tetep mufrad tadi ge sami di dieu oge. Nu asal tadina tadribu kulantaran kadituna Zaid dana jadi naibul fa'il jadi yudrobu Zaidun. Jadi dina naib fa'il oge sami sareng dina fa'il. Bahwa dina naib fa'il dhahir sok sanajan naib fa'ilna teh mufrad tasniyah jama' maka fi'il kudu tetap mufrad anu robah mah ngan mudzakkar jeung muannas. Tuh. Taina deui misalna ieu. Kata betul risalata. Kata betul risalata. Kaula geus nulis surat. Kata betul ar-risalata. Cing sok jadi kutibat ar-risalatu. Kutibat ar-risalatu. Nah, jadi muannas kan? Itunya. Nah, itunya eta mengenai contoh naib fa'il dhahir. Itunya. Ta ayeuna lamun naibul fa'il mudmar. Contona saperti ucapan anjeun cenah. Duri betu, duri bena, duri beta, duri beti, duri betuma, duri betum, duri betunna, duri ba, duri bat, duri ba, duri bu, duri bena. Jadi sing apa tarsibnanya. Misalna wae dorobetukum. Tayina doroba jadi riba kan? Tu'na dihilangkeun tinggal kum. Tinggal maf'ul bih. Jadi kudu ingat domirna. Dorobetukum jadi duri betum. Nah, jadi duri betum. Terus deui adribuki. Jadi kumaha? Adribuki. Ingat fi'il mudhari kan eta. Adribuki jadi tud robina. Tetap fi'il mudhari'nya. Jadi yudrabu, yudrabani, yudrabuna, tudrabu, tudrabani, yudrabna, tudrabu, tudrabani, tudrabuna, tudrabina, tudrabani, tudrabna, udrabu, nudrabu. Wallahu a'lam bishawab.